Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala nabiyil hashimiyyi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du, Allahu hadiri, Allahu nadhiri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wa huwa bikulli syai'im muhit. Hadratal mukarramin, para mu'alim, para asatid, para kiai, para sepuh, guru-guru urang sadaya nu sami hadir, sadaya aparatur pemerintahan, pupuh lembur papayung masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah pangaosan rahimakumullah, wabil khusus sahibul hajat sakulawargi, sadayana nu kusim kuring dipihormat pamugi, sadayana ditambih-tambih kamuliaan ku Allah, amin. Ngalangkungan ieu silaturahim, ngalangkungan ieu pangaosan, pamugi di barokahan sadaya naku Allah, amin. Di barokahan sagala naku Allah, amin. Di barokahan salami naku Allah, amin ya rabbal alamin. Puji syukur kagungan Allah, dina wengi ieu urang sadaya dipaparinan kakiatan, dipaparinan kesempatan, dipaparinan kesehatan, sehingga tiasa sasarengan silaturahim hadir dina acara pangaosan, dina raraga tasyakuran. Tasyakur wabil khusus syukuranana sahibul hajat sakulawargi, umumna tasyakuran urang sadaya kana rupi-rupi nikmat nu parantos dipaparinkeun ku Allah. Allah ngadawuh dina Al-Qur'an, washkuru li wala takfurun, aranjeun kudu syukuran ka kami, pepeujeuh ulah kufur nikmat. Naon sababna? Ketika urang syukur ka Allah nikmat ditambahan, tapi ketika urang kufur kana nikmat, hati-hati ku Allah bakal dirobah eta nikmat janten laknat. Boa-boa situasi kiwari teh gara-gara urang khususna umat Islam nu aya di Indonesia teh teu pati pinter syukur kana nikmat di Gusti Allah. Nu mawi niatan urang syukuran ku sadayana, kahiji wasilah ieu syukuran, wasilah ieu pangaosan, pamugi naon rupi pamaksadan sahibul hajat sakulawargi, oge pamaksadan urang sadaya diqabul ku Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nu kadua, kuwasilah ieu pangaosan, kuwasilah ieu silaturahim, pamugi urang sadaya ku Allah dipaparinan keamanan, dipaparinan kesehatan, dipaparinan kenyamanan, diwuwuh rahmat sareng kasalamatan, ditebihkeun tina balai dunya sireng akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin,
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah mah kumaha panyangka urang. Bu, aya aduh usum di dia mendadah. Alhamdulillah. Iya teh Pak, barokah lockdown. Ari beuteung mah ngagedean tapi jangkung anger. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah mah kumaha panyangka urang. Allah mah kumaha panyangka urang. Mun urang nyangka hade ka Allah, Allah mereka hadean ka urang. Mun urang nganggap aman ayeuna, diamankeun ku Gusti Allah. Da rata-rata urang mah sok nyingsieunan sorangan. Mohon Ibu aman di dia aman. Alhamdulillah. Di lembur sim kuring ge aman, keun we teu naranyakeun ge. Upami diibaratkeun mah ayeuna teh kawas keur usum anjing galak lepas. Aya anjing galak lepas ngagogog ka unggal jelema, tiap aya nu liwat di udag, situasi jadi teu aman, seueur nu jadi korban, bahkan aya nu digegel keuyeub ge dianggapna teh digegel anjing. Kusabab resah aya anjing galak lepas didamel we berupa-rupa aturan. Hiji, teu meunang kaluar imah sabab di luar aya anjing galak. Nu kadua, rek kamana wae kudu make baju satria baja hitam. Naon sababna? Supaya teu beunang digegel ku anjing. Pak punten, eta teh namina ikhtiar dohir. Namina naon Pak? Dipiwarang ku Gusti Allah, sampurnakeun. Sabab urang mah hirup di alam dunia cicing dina alam syariat, make sabab jeung akibat. Islam teh agama syariat Pak. Lamun salat kudu jeung prakna teu cukup ku niat. Da aya di lembur batur mah salat teh cukup ku niat. Aya nu kitu Pak, aya. Naon dalilna? Sabab salat teh li zikri, pikeun eling ka kami. Kuring mah geus eling teu kosi salat. Padahal Islam teh agama syariat. Salat kudu prak jeung gerakanana. Dahar cukup ku niat, moal seueuh-seueuh. Mohon Ibu sono kasalaki cukup ku niat we wungkul hade moal. Islam teh agama syariat Pak, sampurnakeun ikhtiar dohir urang. Kamana-mana nganggo masker. Alhamdulillah. Ayo salat subuh berjamaah, luar biasa ieu teh Pak. Power ieu teh make masker isu kaburangan. Alhamdulillah, pamugi jantan syiar amin ya robbal alamin. Dianggo unggal dinten Pak, piraku teu kaemut ayo salat subuh berjamaah. Ayo salat subuh berjamaah. Ayo salat subuh berjamaah Pak. Terngiang-ngiang maka akan terbentuk kepribadian. Insya Allah. Nganu can aya teh sabelah deui ayo kita nguseup acan di dinya Pak. Sampurnakeun ikhtiar dohir, nganggo masker, cuci tangan, kamana-mana kudu kokocok, rek asup kabang kokocok heula, rek balanja kokocok heula, rek ka Alfamart kokocok heula, rek asup kamana we kokocok heula. Nu nitah kokocok remen, nu nitah dahar eueuh. Di dieu ge acan.
untung teu kokocok heula. Eta teh namina ikhtiar dohir, jaga kebersihan. Eta teh ikhtiar dohir Pak. Sok sanaos urang teh baru tersadarkan nembe ka emut sabenerna ajaran Islam tiba heula eta teh muhun jaga kebersihan. Ajaran Islam tiba heula pakai tutup masker, tong loba obrol Pak kiwari Indonesia teh keur loba musibah naon sababna, loba gibah di mana-mana, loba fitnah di mana-mana, sugan we atuh dibekam ku masker menjadi rempling. Leres si A ngagorengkeun si B, si B ngagorengkeun si C ngagorengkeun si D. Perhatoskeun pidauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ghibatu asyaddu minazina. Ari ngobrolkeun kagorengan batur teh, ari ngagunjing batur teh, komo mitnah dosana leuwih gede batan zina. Piraku sa Indonesia rek jinah kabeh. Make media sosial silih gorengkeun muhun. Ayeuna mah dibekem Pak. Ibu neme sadar tika pungkur Allah tos ngawajibkeun ngalangkungan Rasul tutup aurat muhun. Salah sawios ciri bangsa rek ancur teh ketika aurat tos tembong di mana-mana. Saur Rasul kiamat moal datang kecuali lamun tos muncul artis-artis awewe nu katembong oratna. Acan ayeuna mah acan muhun. Atos aya atos. Saur Rasul kiamat moal waka datang satungtung can muncul artis-artis awewe nu tembong oratna. Digeuingkeun ku Gusti Allah ngalangkuan makhluk anu leutik. Tuh ibu boro-boro katingali ping-ping Pak huntu ge teu kaciri. Eta teh ikhtiar dohir Pak, sampurnakeun ikhlas lillahi taala insyaallah. Tadi saur Pak Imam mending keneh eungap sakedeung daripada eungap salilana cenah kitunya. Sim kuring gaduh masker dina mobil ngahajak ngaput Pak ngeuretan tiung pamajikan dijieun opat. Aslina eta teh Pak. Da sim kuring mah tara ka mana-mana full genep sasih eueuh nu nitah ngaji. Jadi ngorek lauk paila aslina Pak. Subhanallah. Ieu teh pan sok seueur anu gaduh emutan gitu Pak. Ustad Jajang mah di mana-mana di amplop cenah muhun. Padahal can pernah sim kuring balik ngaji di amplop. Ketika lockdown dibuka, PSBB dibuka, bereng nunggu lempang ngaosan, muncul wae aturan harus pakai masker. Yang tidak pakai masker didenda 150.000 di Ciamis. Kuring badami jeung pamajikan daripada didenda gara-gara teu make masker mending keneh ngangorbankeun tiung. Damel masker. Eta teh ikhtiar dohir sampurnakeun. Tapi teu kenging hilap Pak. Sajaba orang kudu nyampurnakeun sa ikhtiar dohir aya nu kedah disampurnakeun deui ku urang ikhtiar batinna Pak. Kumaha ikhtiar batinna? Datangan nu boga anjing galakna montong kekeleuweuhan sumping sing sopan ngobrol Pak punten anjing bapak leupas. Ieu mah lamun ka jalma Pak kitu Pak. Punten anjing bapak lepas seueur nu jadi korban abdi gaduh kayakinan moal aya nu sanggup ngamankeun eta anjing kecuali bapak nu gaduhna. Kahartos ibu kahartos. Ari virus aya nu gaduhna aya. Saha nu gaduhna? Allah. Nu gaduhna teh Allah ibu. Eta wabah teh makhluk Allah keur nembongkeun ieun Allah teh aya Pak. Bisi geus pararoho disangka Allah teh teu aya, Allah teh aya Pak. Hiji wujud hartosna aya Allah. Terus Bapak. Dua kidam. Jadi aku ieu imannya.
hiji wujud hartosna Allah teh aya moal eueuh dalilna makhluk sadaya bumi langit sareng sadaya eusina eta tuduh Allah anu ngadamelna. Bisi umat Islam geus pararoho yen Allah teh teu aya, Allah teh aya keneh Pak. Buktina cai datang tah alhamdulillah nuhun Pak. Bu, Ibu yakin Allah aya, yakin aya tukang cukur ngobrol ka pelanggana bari nyukur teuing cek tukang cukur ngobrol ka pelanggana, Kang kuring mah teu percaya Allah teh aya bari nyukur teh, kuring teu percaya Allah teh aya. Eta nu keur dicukur nanya pedah naon maneh caliwara nyebut Allah eueuh. Lamun nya Allah aya moal aya jelema sangsara da aya Allah. Lamun nya Allah aya moal aya nu cilaka da dijagaan ku Gusti Allah, pancena Allah teh tukang ngaraksa. Lamun nya aya Allah moal aya musibah di mana-mana, moal aya bencana di mana-mana, moal aya musibah di mana-mana, pan Allah teh maha kawasa. Ayeuna nu sangsara loba, nu cilaka loba, musibah di mana-mana, bencana di mana-mana, membuktikan bahwa Allah teh teu aya. Hebat eta jelema. Tukang cukur nu dicukur teu nembalan, beres dicukur bayar init Pak. Teu lila datang deui mawa nu gondrong. Ceuk eta jelema ka tukang cukur, Kang, kuring mah teu percaya di alam dunia ieu aya tukang cukur. Cek tukang cukur, ayo uing pan tukang cukur tadi gimana tas dicukuran kuing henteu teu percaya. Naon sababna? Lamun nya di alam dunia ieu aya tukang cukur moal aya nu gondrong. Kahartos manawi kahartos. Kumaha cek tukang cukurna? Lain eueuh tukang cukur, nu gondrongna teu datang nyamperkeun tukang cukur, Pak. Dalamun mentama dicukur mual gondrong kitu Allah ge lain Allah nu teu ayana ngan urangna nu bedegong ka Gusti Allah Pak. Leres aya masalah lumpatna lain ka Gusti Allah, aya kasusah lumpatna lain ka Gusti Allah, mangih kabunga poho ka Gusti Allah, padahal kasusah Allah nu masihkeunana, panyakit Allah nu masihkeunana, masalah Allah nu masihkeunana, sumping ka Allah sadayana. Taqarruban ilallah, caketan Allah. Dah mudahan ieu ngalangkungan ieu pangaosan dina raraga taqarruban ilallah, nyaketan Gusti Allah. Dikir Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saur Allah dina hadis qudsi, kalimah anu eta teh benteng kami, saha nu asup kana benteng kami, umina min azabi, disalametkeun, diamankeun, dijaga tina azab kami, tina siksa kami. Boro-boro ngaran virus Pak, setan ge moal wanian deukeut. Mun urang bener yakin kana kalimah anu eta, la ilaha illallah, la ilaha illallah, usum wabah penyakit berita di mana-mana eueuh Allahan Pak. Sok ibu ke tengah hongi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ditoel ku salaki tumen cenah mah. Aya naon cenah eta teh? Ngusir virus. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Salaki maksananya ai kitu ka ciri virusna pan sia. La ilaha illallah. Bu, Allah teh aya. Allah teh khaliq Pak. Sajabi ti Gusti Allah namina makhluk, termasuk wabah penyakit nu keur nyerang urang sadayana, ngabuktikeun bahwa Allah teh maha kawasa. Tingali Pak, Allah ngadawuh dina Al-Qur'an, innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Allah mah teu gengsi, Allah mah teu ngarasa era nyiptakeun makhluk nu leutik sagede reungit, sagede laleur, bahkan leuwih leutik batan laleur. Tah wabah eta teh makhluk nu leuwih leutik batan laleur.
Allah mah teu gengsi da keur ngancurkeun jelema ku makhluk nu leutik ya Allah mampuheun Pak. Allah Robbi ya Karim, mudah-mudahan kabuka emutan orang sadayana bahwa ternyata Allah teh nu maha agung. Gorowok aya di masjid Allahu Akbar nu kakuping sora adan, tapi orang sing ngartos kana eusina paham kana maknana Allahu Akbar. Allah teh nu maha agung ngan Allah na nu agung teh Pak. Saha ibu nu agung teh saha? Ibu keur lalajo TV Allahu Akbar agung Allah agung TV. Osok ditinggalkeun TV-na gura-giru salat pret eta teh. Sing aya bebeunangan atuh Pak, tas musibah teh sing aya bebeunangan, mun tas gering sing aya bebeunangan, lamun tas bangkrut sing aya bebeunangan, tas naon we kajadian sing aya bebeunangan. Naon sababna? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Apapun yang Allah kehendaki, naon we nu ku Allah diciptakeun pasti aya manfaatna. Aya nu jangkung di dieu tikah mersihan para, nu penek kolong. Loh Robbi ya Karim, bagi anana eta cenah kumaha nu torek eta mah tukang tunggu Maryam. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Apapun yang Allah ciptakan semua tidak ada yang sia-sia Pak. Urang tadi paparinan akhlak akal anu mulia, anggota badan anu mulia Pak. Yuk sampurna urang teh Pak, sampurna urang sampurna hayam. Bu, sampurna urang sampurna hayam. Hayam buluan henteu, ibu buluan henteu. Serius ya panteun heureuh ya. Dina hulu bulu hayam, dina beheung bulu hayam, dina tonggong bulu, dina jangjang bulu hayam, dina dada bulu hayam, dina buntut bulu. Jelema mah beda. Dina sirah rambut luhur panon halis, dina panon bulu panon, dina irung bulu, dina kelek bulu kelek, dina dada bulu, dina bitis bulu. Naon cek kaliwat tong dipikiran nu eta pada aya ieu aya oleh-oleh Allah nu maha agung teh Pak, ngan Allahna bisi bapak ibu teu percaya karena keagungan Allah. Tah ayeuna 7 bulan buktina Allah nyiptakeun makhluk nu kacida leutikna, bahkan teu katikali ku kasat panon ieu, tapi luar biasa hebatna Pak. Allah nu maha agung teh masih rek nang tangkeneh ka Gusti Allah ieu teh. Ibu keur ngorek sapi, bapak keur ngorek sapi, Allahu Akbar. Nu agung teh Allah atawa sapi? Sok aya nu nyebutkeun lohor kagok gara-gara keur ngurus sapi aya? Tah eta urang teh eta euceuk. Loh Robbi ya Karim. Ongkoh Allahu Akbar. Sapoe sapeuting 5 kali ngagorog Allahu Akbar. Rek salat mayun ka kiblat Pak, takbiratul ihram Allahu Akbar, ikrar pengakuan dina hate bahwa Allah teh nu maha agung. Setiap gerakan salat rek ruku rek sujud rek cengkat deui selalu aya takbir intiqal Allahu Akbar. Allah nu maha agung can nyerep keneh kana hate eta teh Pak. Allah nu agung teh ece Allah. Kahartos ibu nuju nyoo salaki osok, nyoo salaki osok. Gorowok aya nu adan Allahu Akbar, Allah teh nu maha agung. Tinggalkan semua Pak, tinggalkan. Insya Allah tah ya, mudah-mudahan janten barokah. Ayo salat subuh berjamaah. Naon sababna? Sabab ayeuna mah tos yakin agung keneh Allah batan bantal ge, agung keneh Allah batan simbut ge, agung keneh Allah batan kasur ge, agung keneh Allah batan salaki ge, agung keneh Allah batan pamajikan ge. Ayo salat subuh berjamaah. Hidup PPP. Ini PPP Pak. Allah Robbi ya Karim. Siap ibu sholat subuh berjamaah? Siap.
ya sim kuring kayak ilmu ya dipasangkan ke ting dina naon ayo sholat subuh berjamaah. Bapak Ibu rahimakumullah, saur Rasul Yahudi jeung Nasrani muasieun ku gertakan umat Islam ku gogorokanana umat Islam lamun sholat subuh berjamaahna can siga sholat Jumat. Kahartos ayat 7 truk Allahu Akbar cek Yahudi lah angke GHS iya Yahudi jeung Nasrani moal gentar ningali gogoro kana umat Islam ningali pasukan umat Islam selama berjamaah sholat subuh can rame siga sholat Jumat Pak. Tah eta maksudna teh boro-boro. Aduh, mudah-mudahan Pak salah satu jalan keluar untuk mengamankan bangsa Indonesia ngaleungitkeun wabah-wabah jeung musibah nu aya di mana-mana ku gebiarna berjamaah salat subuh. Siap? Alhamdulillah. Wah, di abg ngabring tiluan. Subhanallah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Kenapa nggak ngerti teh? Oh, saking Jawi, kulo saking Sunda. Keun we da acan ieu kana bab nikah nage. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Tos lah, mudah-mudahan. Karepmu. Tos Bapak Ibu rahimakumullah. Mudah-mudahan urang sadaya diamankeun, disalametkeun ku Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah nuhun pangersa Pak Kiai sim kuring tiasa silaturahim deui ku wasilah salira sareng Bapak Ibu sadayana. Ibu cek protokol kesehatan kudu kokocok muhun. Ibu mah di bumi wudu sing sampurna. Wudu sing saur Rasul. Ibu saha nu tuang memehna wudu heula dibebaskeun tina kapakiran. Osok Ibu teu kursi dudukun hayang beunghar mah wudu we heula. Hayang beunghar dudukun wudu saur Rasul ge. Oh Robbi ya Karim, dukun lagi ngadaguan pamere pasen. Der urang bebeja hayang beunghar saur Rasul wudu. Aya nu garadu hutang di dieu aya. Hoyong terang carana supaya ulah boga hutang. Tong injem titik Pak. Pipanyakiteun eta. Mudah-mudahan Mas AA didoakeun sing tong gaduh hutang amin. Saur Rasul hutang teh ngaririweuh karep. Salah satu ciri rumah tangga sakinah lamun dina rumah tangga eta bebas hutang. Atawa bebas ngahutang. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Salah satu resep supaya orang mudah terlepas, terbebas dari jeratan hutang, saur agama wudu, dawam wudu, bade ka pasar wudu heula, ka kebon wudu heula, ka kantor wudu heula, rek ngaramet wudu heula. Ibu masak gaduh wudu, ngisikanana tutup aurat, ulah ngisikan bari tas keur mandi. Ek barokah kumaha eta beas gerapa di jebian. Allah Rabbi ya Karim nu ieu korsina nu eta lega teuing. Atuh teu kira-kira jalma hiji kursi ngajereret. Wudu Ibu sing sampurna, memeh kulem engke wudu heula. Mun tiasa amparkeun heula sajadah. Salat sunat sukrul wudu heula, teu bisa salat sunat anu sejena sukrul wudu, beres sukrul wudu sare cenah dicabak deui kudu jadi salaki keun wae dahakna. Ibu ulah sok
is wudu. Salaki maksa lah tuh bayar heula. Keun wae ece ibu tadi memeh sare wudu heula eta teh ibadah engke sare jeung salaki dicabak ku salaki ge jadi batal edoh. ibadah aya bi edoh di dia aya. Allah Rabbi ya Karim. Tos lah tos. Mudah-mudahan jantan ilmu manfaat, amin ya rabbal alamin. Babak kedua, nikah. Nikah kapungkur entos dibahas bab nikah nya di dieu mah acan ayeuna bade ngawartosan we ka da ahli ilmu bapak ibu sadayana. Salah satu cara untuk mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah warohmah, awas kalimahna sakinah mawaddah warohmah, da aya nu sakinah mawaddah warohmah ceuk kitu. Nu sakinah mawadah teh eta Pak, nu tas rumah tangga teu boga duit menta Pak, aya nu kitu aya. Teu boga beas menta Pak, aya. Nu kitu mawadah. Ieu mah sakinah mawadah warohmah. Sakinah teh tentrem. Bahasa Arab eta teh, bahasa Al-Qur'an. Sanes bahasa Sunda. Sok aya nu meleset-melesetkeun. Cenah sakinah teh singkatan, sare jeung aki-aki ge ngeunah. Aduh, eta mah narosna kedah ka emak. Salah satu cara untuk mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah warohmah, suami istri singartos kana hak jeung kewajiban dan harus saling memenuhi hak dan kewajiban. Hiji untuk suami, Kang Waa, bapak-bapak, ibu kupingkeun, ieu hak ibu. Allah ngadau, Rasul ngadau, ya ma'saros sabab manistato aminkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai kaum pemuda, aya nu jomblo aya. Simkuring menang ilmu nati Jawa, matak aji jarang goyang niat ingsun, matak aji jabang bayine. Ta eta teh doa jomblo. Sok baca eta, puasaan 40 pe 40 peuting. Insyaallah paeh memeh kawin. Astagfirullahaladzim. Saur Rasul, wahai para pemuda, barang siapa yang sudah mampu memberikan nafkah, eusina nafkah 2A, nafkah dohir, nafkah batin, pal yatazawwaj, hendaklah menikah. Dipiwarang ku Rasul nikah teh dipiwarang guragiru bisa erepeun stok. Ya. Simkuring emut kamari pangersa. Ciri na kiamat teh hiji lamun jumlah awewe leuwih loba batan lalaki. Ku simkuring di emut-emut di lembur simkuring seueur anu carogena marawat ti payun. Sami di dieu sami. Atuh meureun beraranda. Aslina Pak. Di tatangga simkuring carogena ti parayun marawat. Jadi nya we di lembur simkuring ya loba keneh awewe na batan lalaki na ngan randa na karolot. Mudah-mudahan setia, amin. Nyandung teh hak, poligami teh hak, tapi ngaririweuh karep ceuk simkuring mah. Ibu simkuring ngabayangkeun mun kuring boga pamajikan opat tuluy panjang umur engke teh ngariung teh nini ungkul. Ya. Subhanallah opatanana bararatuk. Sok gerage bayangkeun Pak. Aduh nyalang hunjar bari nyala kelantur. Ih. Pak. Ning hiji ya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Saur Rasul, wahai para pemuda, jika kalian sudah mampu memberikan nafkah dohir, nafkah batin, pal yatazawwaj, menikahlah. Nafkah lahir teh naon wae? Hiji sandang, 2 pangan, 3 papan.
Ari sandang teh pakaian hak ibu eta teh. Kewajiban bapak makaian pamajikan Pak. Malah disunatkeun satahun 2 kali ibu menang baju weuteuh ti salaki. Tah. Ibu tara pang meulikeun baju weuteuh ku salaki satahun 2 kali tara. Masalahna pamajikanna sok nganjuk ti heula aslina Pak. Allah Rabbi ya Karim. Teh Mbak kumaha nyebutna Mbak di Sunda mah Mbak Kekok ya Mbak Pak. Mbak, kewajiban si AA Mas itu satu memberikan nafkah lahir berupa sandang pakaian. Dangdanan pamajikan teh Pak. Saur Syekh Hasan Al Basri radhiyallahu anhu wa karamal Syekh Hasan Al Basri radhiyallahu anhu saur anjeuna kuring resep dangdan seperti resepna kuring nempo pamajikan dangdan. Nu dangdan teh bapak ge kudu dangdan. Mun pamajikan hayang alus dangdanan. Muhun. Pamajikan hayang sareungit pangbeulikeun minyak seungitna muhun. Cenah teu boga menta ka dieu ka warung. Aya minyak Ambon. Nu paranti nyieun peuyeum geuningan. Allah Rabbi ya Karim. Sandang Pak, pakaian. Tos lah tong ka mana mendi. Nu kadua papan imah. Upami diibaratkeun mah nu rumah tangga teh seperti cangkokan. Ieu teh cangkokan ya. Cangkokan. Keun diantep heula sina akaran. Mun geus jebrog, jabrig. Potong akad tikah. Mulai lepas dari tanggung jawab nu jadi orang tua. Naon sababna? Tos akaran. Mentak nu jomblo kene curiga eta can akaran eta. Kudu disetek deui gitu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dipotong akad tikah. Setelah akad tikah henteu ujug-ujug dipasangkeun dipelakeun dina kebon bebas Pak. Teu ujug-ujug dipelakeun dina tanah bebas. Bahasa sim kuring mah di lembur di tim heula. Sami di dieu Pak. Di sim naon namina? Tah eta dicem-cem. Dicem-cem. Aduh, jadi bapak nu mamatahan kuring gitu teh. Teras didepet Pak. Muhun. Naon sababna? Wajar anyar-anyar rumah tangga teh seueur tantanganana. Seueur godaanana. Belum adaptasi geuning sifat asli si AA teh kieu ayeuna mah baheula mah meuni subhanallah teh romantis surah seuri siga sero. Nah ayeuna mudah tersinggung gede ambek resep sesentak kapungkur masih neng teh meuni subhanallah teh meuni pikayung-yuneun meuni keibuan subhanallah ayeuna mah luar biasa cerewetna teu katulungan. Ekonomi satan stabil, kemampanan teu acan stabil, didepet heula ku kedua orang tua. Bisi rubuh, can usum, upami tos stabil, neme dilepas jepetanana, nyieun imah ku sorangan, itu rumah tangga Pak. Mudah-mudahan dimampuhkeun ku Allah amin. Ya Rabbal alamin. Pangan teh ibu, makanan pokok. Diatur malih ku hukum mah upami sarogena mampu ibu gaduh hak nampi makanan pokok sadinten teh 2 liter keur ibu wungkul eta teh tah pertanyaanna sanggup teu meakeun aya di urang mah Pak mere 2 liter teh dipurak jeung urang-urangna anak 3 dahar kabeh bareng saking penting-pentingna Pak. Saur Rasul kewajiban nu janten caroge teh mere dahar ka pamajikan sami sesuai sanilai jeung nu dipurak ku urang Pak.
Bapak sok udud jarum coklat Sapwe harga na 17.000, pamajikan kudu boga jatah 13.000 sahargaan rokok. Mun bapak rek nguseup nyieun eupan harga 50.000, memeh init kudu mere duit heula 50.000 gaganti eupan keur jadi pamajikan. Naon ieu teh ibu, naon sih nu demo ieu teh? Kumaha lamun henteu pamajikanna sing ngarti da salaki rek nguseup teh rek ngalalau engke ge dibikeun deui ka pamajikan. Tos lah nu kadua nafkah batin. Nu kumaha nafkah batin teh? Perhatian Pak, saleresna sa aslina istri kita itu tidak pernah minta apa-apa, cuman minta diperhatikan. Sendal perhatikan tuh geus butut, baju perhatikan geus butut, tiung perhatikan mohon ibu, hoyong perhatian gitu hoyong, tanu kitu teh matre. Perhatian, keromantisan Pak, sing romantis Pak caroge teh subhanallah teh istri teh teu pira upami urang mangkat hoyong di bejaan mah bapak mangkat heula assalamualaikum kecup kening napol tak 7 menit mah bau bako. Subhanallah kudu make duitnya ce asli. Romantis Pak, romantis teh termasuk nafkah batin. Tingali Rasul itu mudah tersenyum. Ketika istri-istri salah, Rasul mah teu ngacaprak. Siti Aisyah salah, Rasul diam. Engke upami tos sadar, tos tarariis, nembe Rasul nyarios, Aisyah punten tadi salira teh lepat. Aman pan? Pamajikan nyieun salah antep heula. Kayak gue serada 3 tahun bejaan. Tekenging sahaok 2 gaplok kahartos ibu. Mudah-mudahan orang disolehkeun ku Allah amin. Tos lah nu paling penting Pak kewajiban orang teh kudu aya jaminan pamajikan orang salamet isukan di akhirat. Saur Allah dina Al-Quran, ku angpusakum wa ahlikum naro. Wahai para suami, wahai kaum laki-laki, jaga-jaga diri-diri aranjeun, jaga diri aranjeun, pelihara diri aranjeun jeung keluarga anjeun, termasuk pamajikan. Tanggung jawab bapak bisi asup ka neraka. Perhatoskeun auratna da tanggung jawab suami, perhatikan sholatna da tanggung jawab suami, perhatikan ibadahna da tanggung jawab suami, perhatikan akhlakna da tanggung jawab suami. Termasuk nafkah batin teh harus ada jaminan keselamatan dari seorang suami isukan keur pamajikan di akhirat. Nung jempling kieu mah Pak, hati-hati teh bilih pamajikan orang teh resep gibah. Hati-hati neng, kalau kita suka gibah yang rugi suami. Seret rejeki bisi hoyong terang naon sababna salaki seret rejeki nak pamajikan di imahna gawe ngerumpi. Kahartos ibu, suami kerja, ibu duha di bumi mau sholawat, wah pantol kita dibuka-bukakan ke Gusti Allah teh. Tapi lamun salaki keur gawe pamajikanana ngalalotek, cing keun wae ngalotekna mah teu jadi masalah. Ngan eta dina keur ngalotekna ceu apal teu cenah kitu. Ngerumpi ngobrolkeun batur, waduh subhanallah ti mimiti tatangga nu deukeut RT RW nepi ka Jokowi kasebut. Eta teh penyakit urang Pak, mantak seret rezeki eta teh Pak. Muhun teu. Muni asa pang benerna teh Pak keur ngobrolkeun batur. Subhanallah lamun urang mahnya, lamun urang mahnya, lamun urang mahnya, lamun urang kubu nama cenah, lamun urang anggota dewan nama, lamun urang camat nama, ibu mah komo teh diangkat RT acan.
hati-hati gibah teh mentak seret kana rezeki. Pak, hati-hati bilih bojo urang tembong auratna. Yeuh, ibu bade ngawartosan tapi ulah kasinggung bios. Siap? Lamun aya umat Islam katinggalin salat ngahaja teu salat 1000 tahun tadi narakana. Lamun teu kenging pangampura ti Gusti 1000 tahun cetek. Aya nu leuwih parah tidinya. Lamun aya istri tembong auratna katingali rambutna 70.000 tahun dina narakana. Sakali katembong buuk teh Pak. Subhanallah. Aman ibu bapak, aman urang menyapanya. Aman kumaha saur Rasul mun pamajikan teu ditiung salakina disered. Mun anak awewe teu ditiung bapakna nu disered. Lamun aya dulur awe teu ditiung dulur lalakina disered. Lamun aya indung teu ditiung anak lalakina disered. Ku angpusakum wa ahlikum naro. Alhamdulillah ibu-ibu tarutup aurat. Tah eta penyebab virus teh orat. Dan lain nu kudu ditutupan malain huntu ping-ping. Nu kudu ditutupan malain huntu ieu rambut. Subhanallah Pak. Iklan masker dina TV, sosialisasi masker dina TV, ai beungeut di maskeran, ai kelek ka temong. Teu nyambung eta teh muhun. Teu nyambung ceuk simkuring mah henteu. Selamatkan keluarga dan bangsa kita dengan memakai tutup masker. Ai ping-ping sajengkal kaciri. Nu masuk teh lain corona tapi virus korin saudara Allah dina Al-Qur'an. Nu rek nyilakakeun urang. Naudzubillahi min. Apan urang teh gaduh korin ibu. Setiap nu lahir teh termasuk Rasul gaduh korin. Ai korin teh jin anu marengan nu nyarupaan urang, kembaran urang. Mantak cenah anu maot cenah si ibu itu geus maot tapi cenah kamari aya dina bes korin eta mah. Manya nu maot hirup deui. Si korin Pak nu nyamuk. Aduh, insyaallah. Doa ti sadayana mudah-mudahan Mas naon tadi teh? Andi. Anik. Mas Anik. Ta eta Mas eta. Mudah-mudahan Mas diberikan kekuatan oleh Allah, kekuatan iman, Islam dan ihsan, amin. Karena hanya modal iman, Islam dan ihsan lah yang akan menyelamatkan kita. Rezeki bakal dibukakan ke Gusti Allah. Tong hariwang, insya Allah. Puluh menit deui. Aduh, subhanallah Pak di dia, subhanallah teh. Binaan para sepuh-sepuh, Pak Kiai, Pak RT, Pak RW, arah lingaos sadayana. Amin. Ayeuna kewajiban ibu, amih tereh. Suur eta teh. Kebetulan, bukan kebetulan salares nama, ngan bahasa urang mah kebetulan. Simkuring gaduh kajian kitab uku dulu jen Pak, baru tamat kemarin. Ibu-ibu barokahna aya virus teh pan teu kamarana mana. Jadi ngaraos di masjid teh Pak, para pemuda ditato dalalikir ngaraos kitab uku dulu jen. Emut aya tah. Catutanana kamari ladang pengawasan. Kewajiban ibu-ibu teh hiji dawamul haya. Langgeng ka isin payuneun caroge. Ningki jempling. Bukan pemalu, sanes isinan sanes deh Pak. Ieu teh riweuh teh ngabahas isin karena bahasa Indonesia teh jadi teu nyambung Pak. Pan isin bahasa Indonesiana malu mun. Lamun ka isinan tuh jadi teh ngalanggengkeun isin payuneun caroge. Isin kunaon? Isin ketika urang akhlak kirang sae. Pak, nu terang rahasia simkuring pun bojo unggul.
nu terang rahasia pun bojo sim kuring gungkul, nu terang rahasia sa aslina bapak istri bapak, nu terang aslina rahasia ibu caroge ibu. Batur mah moal nu terangeun leres henteu. Sim kuring ku batur mah disebutna ustad soleh cenah meureun ahli ibadah, meureun mun datang ka imah teh tahajud ngampar sajadah, tapi kan teu apaleun bawa-bawa sim kuring nama sare pun bojo wungkul nu terang nama sim kuring ahli ibadah atawa henteu, tukang dikir atawa henteu, gawe sare atawa henteu, pun bojo wungkul mantak pasangkeun dawamul haya sabab batur mah nu apaleun era ku salaki mun kaberangan subuh teh, era ku salaki mun tembong ora teh, era ku salaki mun kore teh, era ku salaki mun akhlak teu bener teh, era ku salaki lamun ibadah teu bener teh, mantak salakina kudu pieraeun. Muhun da urang teh ibu teu era ieu kaberangan subuh ge henteu muhun. Naon sababna da salakina ge kaberangan ieu? Tak eta tanggung jawab teh Pak. Pamajikan teh kudu izin. Aduh subhanallah teh izin abi tadi punten aa abi kakantun salat berjamaah. Kakantun salat awal waktu da suamina terlebih dahulu maparinan contoh. Termasuk suami durhaka kanu jantan istri ketika suami tidak memberikan contoh kebaikan eta teh durhaka. Aduh kahartos ibu kahartos. Nu kadua wakilatul mamaroti saalit ngadebat kanu jantan suami. Jangan sering mendebat komo lamun sok nemalan mah salaki kakara dua kecap pamajikan Allah Robi ya Karim mun siga radio naon radio alus nu butut moal disada yo mah apan cenah enjing teh Pak Kiai bade hajat nya kitu uluh mangkani waduh eta meni merebetna subhanallah eta mah capetang Allah batan mubalig. Ketika ibu kirang panuju ka saroge diam dulu kupingkeun heula upami caroge nuju nyarios teh kupingkeun ulah sok nemalan. Itu suami terbaik, istri terbaik. Lain power itu yang mulang tadi jadi parasea. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Upami caroge nuju nyarios naon wae bahasana kupingkeun. Naon sababna jiwa seorang suami ingin didengar dan ingin dihargai. Kun we antop sing nyarekan we keun we pada. Lilai lagi capeun ieu. Piraku sugan 24 jam mereka gerawak mah. Wah, sim kuringnya osok pak mematahan pun bojo. Alhamdulillah, mun sim kuring keur ngobrol pun bojo tara ngobrol cicing we. Selami-lami teh atos cenah a. Atos. Udah jadi era Pak, atos. Gitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu teh terus ngamplop. Terlumayan gitu, sederan cai bisi haus. Pak, punten A, tolong diperhatikan, istri kita itu tidak suka dibentak. Pokoknya malamun pamajikan dibentak, nu aya lain ngarti tapi sedih, nyeri hati. Salaki atau tiditu nama rek mamatan, yo cing atuh dengekon, gitu-gitu teh mah balikeun wae aing teh. Teu pan jadi teh kitu atuh teh. Allah Rabbi ya Karim. Tos lah. Wal qiyamu ingda kudumihi. Upami caroge sumping ti panyabaan ketika suami datang. Ibu berdiri menyambut. Wa ingda hurujihi jeung ketika caroge teh bade angkat keluar bade nyaba, jajabkeun nepi kana lawang panto. Salaki mulang ti panyabaan jajabkeun nepi kana jajab papag di lawang panto, rek nyaba jajabkeun nepi kana lawang panto. Dren 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 dren, sora naon tah?
sora uing apaan eta teh biar aduh subhanallah ya. Sakasep-kasep disangka bektu. Papa go ibu sambut buka panto cek bapak assalamualaikum walerku ibu dengan senyuman waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senyum heula wilujeng sumping tong waka nanyakeun hasil teu Allah Rabbi ya karim. Itu akhlak istri baik pun bojo mun sim kuring uih pangaosan pak trek da suara mobil teh tidin waduh subhanallah kolotrak muka panto cium pipi kanan pipi kiri aslina ta leungeun asup kana pesak Bu istri nu solehah teh mapag caroge teh berdiri geningnya rek aya pejabat kemudian kudu nararangtung urang teh muhun mangkaning tidak ada kedudukan yang tertinggi bagi kita kaum istri kecuali suami kita. Saking tinggi-tingginya kedudukan seorang suami di hadapan Allah, pintu surga ditutup setaat satu acan menang ridho nu jadi salaki. Wa ardu nafsiha ingdan naumi, ibu ngasongkeun badan urang mun rek sare. Setuju pak? Tuh kosi di penta asong-asongkeun itu nu sae mah pak ngartos tuh neng waduh mending teu nyaho aslina bejaan atuh neng asongkeun gitu kata bebeja astagfirullahaladzim ya tidak di bahasa Indonesia kan jadi loba bahasa Bu asongkeun badan urang untuk suami siap tah pak kan sautahna eta teh ibadah nu mawi sawu Rasul deui wa ta'atturu sareungit ibu teh kudu sareungitan ongkoh ieu mah diasongkeun tapi bau Ibu sawu Rasul pakailah wangi-wangian kemanapun hidung suami trep kudu seungit. Aduh pak ya subhanallah kolesed karena kelek bau tapi aya seragam mah teu nanaon pak salakina bau GPU majikana bau presker eta mah nyetel aduh subhanallah turun Pak Kiai abis beberapa kali dia suasana tidak berubah alhamdulillah ya tidak ngawas nama naon dah di dia mah ahli ngarangaos sungkul lah ieu mah duka naon silaturahim we mudah-mudahan aya nu manfaat amin jantan engke mulih ti dieu teh ibu kudu kumaha pasrah diri entos lah mau nyeruskan malam pertama dah atas malam pertama dah wa ta'adduha alfamma cangkem teh sing sareungit mantak geuningan bangun tidur ku terus mandi tidak lupa menggosok engkerek sarete menggosok naon sababna bisi bau naga sing sareungit ibu cangkem teh tapi hati-hati pak da sapamajikan teh kumaha urang mun pamajikan hayang seungit urangnya kudu seungit ulah bau asbak Allah Rabbi ya karim wadawa muzinati bihadratihi
Peratoskeun saur kitab uku dulu jen. Ibu teh kedah dangdan sing sararae gararining dipayuneun caroge. Biasa-biasa tampilan biasa-biasa ketika teu aya caroge ulah tibalik. Di bumi teh dangdan, di make up mak. Halis teh sing kaya teh hidung. Harang hangsu. Allah Robbi ya Karim. Dangdan, ibu dangdan sing saya. Neng, istri yang terbaik itu mbak selalu pakai wangi-wangian depan suami, berdangdan, berpakaian menarik depan suami. Ulah pakai kutang pegat. Sok kataku mah ngabejaan kutang pegat ayo. Tanggung jawab. Riweuh ini. Udah dibisikin mbak kutang pegat udah. Gitu. Watarkul khianati. Hati-hati jangan berkhianat kepada suami. Nah urusan harta, nah urusan kepercayaan. Sok aya pamajikan wani kudak kodok karena pesak salaki mawa duit teu bebeja nyolong hukumna eta teh. Saur Rasul lamun aya istri nyokot harta nu jadi salaki teu bebeja heula dosana sarua sabanding jeung 40 bangsat. Kitu. Kunaon salah pamajikan wani kuda kodok karena pesak nu jadi salaki judulna kapaksa sama bapak kurang mere eta teh Pak. Aduh sok loba duit nyumput dina kopeah eta teh gara-garana. Makana sim kuring di papatahan ku guru ulah sok sumput salinung tinu jadi pamajikan penghasilan sakumaha wae gede leutik bikeun kanu jadi pamajikan. kecuali lamun pamajikanana teu amanah boros dibere duit samingguan 2 poe beak titah moe dibere jang ekonomi sapopoe dor nganjuk kulkas tak eta masalah. Wa ikramu ahlihi muliakan keluarga suami mbak eta mentos bahasa Indonesianya termasuk muliakan keluarga istri saling ngamuliakeun ulah dibeda-beda itu mah keluarga pamajikan ieu mah keluarga urang itu mah keluarga salaki itu mah keluarga urang tong dibeda-bedakeun kudu dimuliakeun hati-hati bu hati-hati ibuna ramakna caroge urang wargi-wargina sadayana sobat-sobatna kedah dimuliakeun ku urang itu hak nu janten caroge kewajiban ibu-ibu. Aduh capek nangtung diuk moal era. Ibu harus pinter bersyukur kanu janten caroge penghasilan sakumaha wae alhamdulillah. Naon wae nu dipasikeun ku nu janten caroge berapapun harus disyukuri dan itu anggap anugerah terbesar insya Allah. Tamat tos asueur keneh lah isukan deui. Mudah-mudahan janten ilmu anu manfaat. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah tuh nu dipengkor, ibu-ibu nu dipengkor, bapak-bapak. Mugia anu hadir ayeuna sadayana wabil khusus sahibul hajat dipaparinan istiqomah dina ibadah amin. Dipaparinan rumah tanggi anu sakinah mawaddah warahmah. Dipaparinan turunan anu saroleh sinareng solihah. Dipaparinan sehat dohir batin paranjang yuswa bari tiasa ibadah. Dipaparinan jembar rezeki kanggo bakal ibadah. Dihasilkeun pamaksa dan anu sae mungguh agama sinareng nagara. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Insya Allah mugi panjang yuswa sehat sadayana tepang di wengi 12 Rabiul Awalnya di Palih Kulon. Insya Allah mugi sarehat sadayana amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun sakitu anu kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.